Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di dalam pesawahan dan saya mau mencoba mendongeng lagi dengan judul baru. Judulnya Tukang Budak Cengeng. Budak cengeng versi bapak gitu. Bapak tukang kuli macuangan ayeuna mah lalakona tukang budak cengeng. Sok di sawah gitu. Hari sekali mangsa si bapak jeung ngagoroan si budak cengeng. Jang hari anjing bade ka mana? Abdi bapak, abdi anjing bade ka sareng bade ngorek. Oh bade ngurak hari ujang pada melan sadidintenakanana. Abdi mah bapak sadidinten sok ngorek kadangkala kana sayuran namun aya nu ngicar. Oh saya tuh ujang daripada melanah karena naon wae yang penting halal. Mohon bapak, alhamdulillah bapak lip-lip we aya we. Oh nya saya tuh jang. Bapak, abdi mah sok kasarang ngadenten sambil ngorek nyata. Sambil ngonten we ada melan video. Ayeuna mah rame pan nuju pilar. Pilar dina naon ujang? Mohon bapak, anak mah nuju pilar pan. Batur mah rame pan ada melan video. Dina YouTube, dina TikTok, dina api jeung sagala rupina atuh bapak. Oh iya tuh jangan gitu masai. Abdi mah hiburan we, ieu mah sakantenan ngorek ka sawah, sakantenan ngonten kitu. Sugan we aya nu nawisan sayuran atau napi naon wae pan ari di sawah mah seueur tatangkalan. Ayeuna mah warang naon we kuli manggul kuli macul sakala rupina. Oh nya saya tuh ujang nyari itu teh mah ujang sareatna kenal sareng bapak tin di sawah geuninganan dupi ka ayeuna. Mohon bapak tah eta pan urang teh teu karasa nepi ka kenal wes nu tadina ngadon di saung ngadon istirahat atawa ngadon ngobrol pan nepi ka jadi silaturahmi manyangkeun saderek. Nya muhun ujang ta eta leres pisan. Ayeuna ujang bade ka mana? Ujang bapak bade ka Kaledola menarean urkeun ayeuna mah da abi nyenak urek ieu teh. Kumaha awas ning urkeunana. Oh nya jangan saya. Pin uih ka dieu deui nya ujang ulah ka mana-mana. Nya bapak kan abdi uih deui ka dieu. Sekitar jam 1 ka dieu deui abdi mampir ke uih sasarengan. Oh nya jang sok we hati-hati di jalannya. Nah bapak, atuh nah sugan doakeun nu ujang atuh sugan we aya nu nical
sayuran atau pingican naon wae. Oh nya didoakeun jangjuk. Tekung si lila eta budak teh langsung init ka sawah mawa urak. Ari di sawah ningali manuk. Ari di sawah ningali manuk kapinis. Dari si Ujang mah resep nyanyi, resep ngawih. Ari ngawihna karesepna ngawih teu pararuguh. Dari si Ujang ningali manuk kapinis. Aduh, manuk kapinis, oi. Uing marek nyanyi, rek ngawih. Kapinis tiadu layung. Macokan kemang kalapa. Anu gelis ngasingging payung ancasan uing balangan. Aduh, mirip gitu ngadongeng teh ya. Aduh ngawih teu pararuguh teh kieu ya gelas tanpa judul. Cek si Ujang sabari ngagidik mapai galengan. Ari cupa-capa dina awak rarasaan teh mawa urak, ari paek teh teu mawa urak. Tungtung nama gadagidig lempangan tengah sawah. Aduh, uing terarasan teh mawa urak euy. Epak teh teu kabawa. Kan bae mah gadagidig we lah teu pararuguh.